وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puja anu janten panghias rasa urang sanggakeun ka Gusti Azza wa Jalla anu parantos ngadamel alam dunia jeung eusi-eusina katut manusa anu sapertosna santri anu kasekna ka bina-bina anu saperti tukang nangka lir ibadah manusa anu turun ti sawarga anu henteu aya di aku puji urang sanggakeun ka Anu Maha Suci anu parantos ngadamel bumi di dalam atana dicai anu sapertosna santri anu gelisna kawati-wati anu henteu aya nyaini anu kanggo para santri salawat sinareng salam pamugi tetep kakocor golontorkeun ka dunya urang sadaya nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang oge ka para budawadina, para sahabatna, tabiin jeung tabiatna, oge pamugi dugi ka urang salaku imanna. Amin ya rabbal alamin. Para dewan juri anu sing kuring dipika hormat, oge rekan-rekan sadaya anu sing kuring dipika cinta. Ngadegna sing kuring ieu bade ngadugikeun sakedik di antara ngeunaan pendidikan jeung lingkungan sekolah. Hadirin anu dimuliakeun Gusti Allah. Pendidikan teh merupakan media kanggo nyiar ilmu atana ti pangati. Di zaman kiwari mah pendidikan teh penting pisan. Sabab ku ayeuna pendidikan urang jadi bisa, oge urang jadi nanti. Pendidikan oge jadi rencana urang pikeun ka hareupna rek jadi naon. Diboga karir anu hade oge bisa ngagampangkeun nalika urang dilarian padamelan anu sae tangguna padamelan keur diajar nalika keur diajar urang kudu bener oge kudu jujur sabab eta bakal ngajadikeun urang jadi jalma anu sukses oge magaduhan oge miboga karir anu hade cemerlang jeung sajabara. Minangka jalmi Islam mah ari neangan ilmu teh merupakan kewajiban. Sabab aya hadis menetapkan bahwasana tetelan ilmu mati ka negara Cina. Selain eta, di waktu eta aya oge salah sawieu carita anu nyaresan bahwasana neangan ilmu mah teu aya untungna nepi ka dianahan oge ka aya untungna. Nah, hadirin anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Sabenerna mah loba contoh anu bisa diterapkeun dina neangan ilmu. Di antarana jauh-jauh beda anu urang perhatikeun beda di lingkungan sekolah urang. Da anu pentingna eta dina ngajaga kebersihan. Sabab ari kebersihan teh merupakan sebagian dina urang selaku umat muslim kudu mabogaan iman anu kuat di antarana urang kudu bisa ngajaga lingkungan sekitar urang. Contohna hal anu leutik bae. Urang kudu ngajaga kebersihan di kelas. Nah, cara urang ngajaga kebersihan di kelas, tentu karasa pisan ngeunahna diajar, betahna diajar, jeung deui pasti bakalan fokus proses belajar diajarna. Leres tah? Tah kituna, hayu ti awit ayeuna urang sami-sami tingkatkeun deui pola kehidupan urang sehat. Bisa kieu anu tiasa ku abdi didugikeun pamugi tiasa manfaat kanggo badaraya oge kantuna kanggo abdi sadaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.